Jadi ladang Raja Bante adalah salat ken bae batur tarangayakeun pengajian di bulan Rajab ken bae dah hasil nama adalah salat. Yuk urang bersatu umat Islam teh entong paing-aing ulah pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran tembongkeun sifat persatuan dan kesatuan. Silahkan dakwah dengan sarana sewangan sim kuring ku cara kuring atau bapak-bapak ibu-ibu anu sok ceramah sok ku cara bapak jeung ibu tuluykeun ulah geta sarupateun entong penuh pengharepan entong cicing dina perkara henteu istiqomah dina hirup tuluykeun ku carana sewangan. Yuk urang silih acenan urang silih hargaan pan kudu kitu dina Islam teh ngarah ka tempo kakuatan. Yatim urang perhatikeun, miskin urang toong, nu susah urang talang, nu bingung urang tulung. Bisana sarupa kitu lamun Islam geus bersatu. Lamun can bersatu buktina yatim ngadon di jalan malu sapir, nu miskin teu dahar-dahar, nu can boga imah can kaimahan. Urang teh ulah burger wae, tugas urang teh loba keneh. Bener ya?